Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu, upami aya keneh patarosan naha Allah subhanahu wa ta'ala teh deket kumaha saur ibu walerna caket. Lamun aya perasaan Allah jauh, eta mah rarasaan unggul we gitu. Kahalangan ku suudon, kahalangan ku heureutna iman, kahalangan ku kurangna tapakur. Da sabenerna mah Allah subhanahu wa ta'ala teh deket, leuwih deket tibatan setiap perkara anu deket. Allah teh langkung caket tibatan tatangga atawa dulur anu pangcaketna gitu. Gitu. Langkung caket. Matak pantes lamun Allah sagala maha uninga kana diri urang. Tinggal we tatangga nu pangcaketna sareng urang. Sok loba apal kana urusan urang. Teu jauh beda. Lantaran Allah teh anu paling caket pisan sareng urang, maka wajar jeung pantes Allah teh maha uninga kana sagala urusan urang. Gitu. Sok saha dulur nu pangcaketna. Saroge misalkeun-misalkeunana pasangan hidup anu sagulang sagalang sakasur jeung urang, cantang tu apal kana luar jero urang seutuhna pan kitu. Gitu. Komo pamaget mah sok seueur nu disumbut-sumbut gitu. Gitu. Si HP teh da mung katingal eta teh kumaha juga. Ku istri teh gitu. Sebagian gitu, sebagian gitu. Komo lalaki-lalaki anu rada sebutkeun bangor mah gitu pan. Ngangge eta teh hidung belang. Ngangge pin, ngangge kode sagala rupa gitu. 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 Terus timbul we patarosan, apakah memang kada seterbuka itu atau kumaha aturanana? Salaresna keterbukaan tetap aya batasna, tetap aya batasna. Maksudna kumaha? Nunamina istri ketika ditikah eta teh henteu otomatis meunang jeung kudu nyaho kana sagala rupa jero jeung luarna caroge. Caroge nya sami wae gitu, aya sifatna pribadi teu sawios. Tapi anu berkaitan sareng kamaslahatan rumah tangga, nu berkaitan sareng masa depan ka hareupna gitu. Jeung perkara anu memang teu matak naonnya. Pantes lamun urang silih terbukanya bukakeun we tong ditutup-tutupi gitu. Contohna kumaha? Nya aib-aib masa lalu teu kadah diungkit-ungkit lah gitu. Aib-aib masa lalu teu kadah diobrol-obrol gitu. Biasa engke aya anu kasuat-suat deui gitu kan gitu. Intina kieu nu namina istri sanajan teu apal kana dompet pamaget, jamang teu kadah apal gitu. Nya kitu oge istri oge saroge oge gitu. Nu penting mah kumaha? Nu penting mah lagu butuh peryogi naon aya gitu kewajibanna. Istri teu kudu cedihan gitu, telepek gitu. Ningali eta dina dompet sabaraha. Sabaraha teh kitu. Dan wajib mah kumaha nalika diperyogikeun keur nafkah aya. Gitu. Gitu. Naong mah nya sabios we lah. Nu penting mah wartos gitu. Nu wartos. Gitu. Jadi memang iya, pilih gitu. Jadi mataknya jelas, masalah harta ge apa? Harta suami, harta istri. Jadi pernikahan eta teh sanes akad anu otomatis ngajadikeun naon harta teh jadi milik berdua. Henteu kitu dina syariat Islam. Kecuali upami sabada rumah tangga teh aya usaha anu dilaksanakeun sasarengan. Cuman secara syar'i nu namina akad pernikahan eta sanes akad anu ngahijikeun harta. Tapi akad nu ngahijikeun dua jiwa dina hiji ikatan pernikahan. Jadi halal nu tadina haram. Secara harta tetap dipisah-pisah. Ngan lamun teh harta anu dihasilkeun babarengan nyata milik bersama kenna teh, kadah dibagi dua.
beresan we dibagi dua teh sampai meh dibagi-bagi waris kena teh gitu. Karena upami henteu diberesan ti awal, maka kadituna teh pasti bakal ribet. Jadi harta anu rek dibagikeun ku anak-anakna teh ternyata baheulana teh sabada bapana ngantunkeun ku indungna teu ku sirina teu diuruskeun. Ternyata eta bapana teh peninggalan ti indungna bapana keneh teu diuruskeun. Jadi riweuh tentungna teh gitu. Gitu. Tak itu diantawisna teh gitu. Permasalahan gitu. Wih deui kana tadi tapakuran urang teh nyaeta lamun aya patarosan Allah teh deukeut urang tegeskeun ti ayeuna. Keur urang minimal Allah teh maha deukeut. Langkung caket di setiap perkara anu caket. Langkung caket tibatan dulur anu pangcaketna. Langkung caket tina setiap hal naon. Maka wajar lamun Allah Subhanahu wa taala lantaran caket kudu jadi perkara anu diheulakeun. Urangnya pan sok aya peribahasa kieu, nu caket teh heula tuh. Gitu. Rek barang bere kasahanya nu caket heula we sapertoskeun kitu. Allah teh maha caket, maka sok tunaikeun heula hak-hak Allah. Da Allah teh anu pangcaketna sareng urang. Tak ieu dina bahasa agama teh disebutkeunana muraqabah. Muqarabah sareng muraqabah. Ieu dua bahasa teh ieu teh anu caket anu benten huruf aya muraqabah aya muqarabah. Ari muqarabah teh nyaeta gawe-gawe jalma nyaketkeun diri ka Allah. Ari muraqabah mah dampak tina muqarabah jadi muraqabah, ngarasa diri diawasi wae ku Allah. Para ulama nyebatkeun kumaha nyaeta nu namina muraqabah teh perkara anu mangrupikeun tingkatan tina ihsan teh. Ahadu maqamil ihsan. Ahadu maqamail ihsan. Nyaeta pandua dina ihsan teh eusina teh muraqabah jeung muqarabah tah. Tah muraqabah teh salah sahijina dina ihsan. Ari ihsan teh kan perkara anu puncak dina agama urang. Sabadana aya iman dinu hate dipraktekeun kalayan kaislaman. Terus dibeberes ku urang teh. Iman jeung Islam teh dibeberes ku ihsan. Para ulama nyebatkeun bahwa antabudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innallaha yara. Anjeun ibadah ka Allah seolah-olah anjeun ningali. Lamun anjeun teu bisa ngarasakeun sapertikeun kitu, maka sing yakin we yen Allah teh ningali anjeun. Urang mah da karek naongan we gitu. Beureunh urang ge duka tos ngalaman, duka teu acan gitu. Gitu. Tapi ieu kaayaan teh kon disebut puncak gitu. Puncak. Para nabi sadayana jadi manusia anu mulia telantaran eta. Tos aya muraqabah jeung muqarabah dina manah. Mangga urang lalajoanan Allah Subhanahu wa taala teh ngadugikeun ka urang sadayana yen Allah teh caket. Allah ngadawukeun dina surat Al-Mujadalah, alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma yakunu min najwa salasin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Al-ayah. Naha anjeun henteu apa, naha anjeun teu ningali yen saenyana Allah teh anu maha uninga kana setiap anu aya di langit jeung nu aya di bumi. Jeung teu kabuktian tina setiap tilu urang anu haharewosan kajaba Allah anu jadi kaopatna. Jeung henteu setiap jalmi anu limaan anu opatan ngaharewos silih harewos kajaba Allah jadi anu kalimana. Teu pati-pati setiap 5 urang harewosan ngarobrol kajaba Allah anu jadi kagenepna jeung kitu saterasna. Wala adna min dalik jeung teu aya anu langkung caket ka jalmi nu ngarariung eta maksudna nu tadi nu tiluan nu opatan nu liman kajaba Allah. Wal aksara ila huwa ma'hum
kajaba Allah teh aya bersama aranjeunna aina makanu di mana wae maranehanana aya sumayunabbiukum bima amilu yaumal qiyamah terus naon anu ku aranjeunna dipigawe diucapkeun anu kakuping ku Allah Subhanahu wa taala bakal dibejakeun ke dina poe kiamat. Jadi setiap ruang riung teh Bu sing emut lamun duaan Allah teh aya katilu. Gitu. Sehingga setiap naon nu kaluar tina mulut urang teh moal leungit catatanana. Gitu. Bisi cangcaya Allah ngutus malaikat Bu. Dua malaikat teh siap-siap ibarat manusia mah tos nyepeng pulpen jeung buku Bu. Sok rek ngomong naon dicatat ku kaula. Gitu. Rek kahadean naon dicatat ku kaula. Rek kagorengan naon dicatat ku kaula. Teu kitu Bu. Dua malaikat eta. Malahan dina sapalih riwayat mah ibu aya nu ngeningakeun eta malaikat nu dua teh Raqib sareng Atid teh. Eta teh nalika jalmi maot teh Bu semacam berkunjung ka kuburan teh Bu. Jadi kumaha? Jadi masada mah kieu. Eta jalmi teh pan berenang dibarengan ku malaikat kitu nya. Lamun hade terkenang ku kahadeanana, lamun goreng berenang terkenang ku kagorenganana gitu. Maknya didatangan gitu. Lamun hade didoakeun hade. Lamun goreng dijejeleh gitu. Lamun jalma anu hade berenang aduh leungiteun ieu bala di kami. Anu berang peuting ku kami dibarengan gitu. Loba pisan amal hadena asa kagagas gitu. Urang ge pan kitunya gitu. Ka jalma kasawe lah gitu. Gitu. Komo lamun ibaratna guru gitunya napakuran gitu. Murid anu tos kapungkur anu tos kalaluar teh sok terkenang gitu murid teh. Lamun teu bangor anu pinter, lamun teu pinter anu gitu tah. Sok teh emot-emot teh dina pikiran teh gitu. Gitu. Asa waas ningali budak eta baheula mah da meuni bangor, mabal wae, tara asup gitu. Gitu. Tungtung makan didoakeun gitu ku guru teh urang teh. Gitu. Sing sarukses gitu. Nu bangor baheula ulah katarusan bangor sing sukses wae gitu. Atau anu balager palinter sing kapanggih sing kapendak gitu. Masa depan anu langkung sae, anu langkung cerah kahirupan anu langkung sae. Jadi barat gitulah. Malaikat teh gitu. Gitu. Ieu mah yeuh jalma anu goreng gitu. Jalma anu kieu mah syukur lah gitu. Sok modal gitu. Buru-buru ka neraka gitu. Gitu. Nya gitu. Gitu. Ya. Nya memang eta mah aya gambaran gitu. Kadang-kadang jalma teh kudu meuntas heula kana dunia gelap gitu supaya jadi terang teh. Tapi da sanes patokan gitu. Kami mah rek nurutan batur, rek jadi heula jalma anu dosa. Eta mah cara Allah menyelenggarakeun kana kahirupan jalma anu di luar batas kemampuan urang. Urang teu bisa kumaha. Ulah nurutan. Baheula ge si eta jadi ulama teh baheulana teh da jadi tukang mabok bojo. Sugan-sugan yeuh. Rek mabok heula sugan ke bawah ge. Itu saha anu apal emang geus boga jaminan manehna bakal meunang hidayah keur tobat. Teu aya. Allah deui ngadawuhkeun surat Ali Imran, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Saestuna Allah teh teu samar ka Allah saeutik oge perkara anu aya di bumi jeung teu samar perkara anu aya di langit. Urang mah teu tiasa noong, teu apal naon anu aya dina jero taneuh. Anu tiasa dikaluarkeun ku teknologi ayeuna semet nepi ka dinya gitu, can CF. Anu aya di langit, anu ayeuna maruncul informasina ti peneliti luar angkasa, karek semet dinya atuh. Gitu. Lamun urang dikersakeun kumaha kitu takdirna gitu. Tiasa heula ninggalkeun ieu bumi ka ditu tuh ka langit gitu. Terus gitu.
Orang teh urang bakal katingali Bu betapa leutikna diri urang teh gitu. Ahli tanana kantos peribados ti payun aya nu ngajak ka gunung gitu. Gunung Tampomas. Abdi nuju masantren di Cimalaka gitu. Di Gunung Tampomas teh pan katingali pisan lembur Cimalaka teh gitu. Eta sapanjang ka ditu dak teu nepikeun ka puncak teh acan gitu. Ngan karek ku tengahna oge tos katingali eta lembur tempat cicing gitu menisak itu laleutik gitu. Gitu ditingali naon ditingali di katabihan gitu. Gitu. Heuh jalema mah geus jelas teu katingali, bangunan-bangunan teu teu katingali, jalema teu teu katingali deui nya teh saking kunaon ku alit. Jadi memang urang teh kurang tanggah kanu Maha Agung sehingga urang teh rarasaan teh gede gitu. Gitu. Orang teh kurang napakuran karena kebesaran Allah sehingga orang teh ngerasa besar, ngerasa gede. Kurang tanggah karena kamaha kawasaan Allah sehingga orang teh ngerasa diri teh kawasa we. Orang teh kurang berpikir, kurang tapakur karena alam akhirat anu sakitu ageng jeung pohara urusanana, rarasaan dunia teh gede urusanna teh gitu. Eta urang. Allah maha uninga kana sagala rupa. Allah anu maha caket. Setiap anu kena dina kehidupan orang, Allah subhanahu wa ta'ala anu nakdirkeunana. Teu pati-pati. Salambar buuk murag, kajabaku Allah dipuragkeun. Gitu. Teu pati-pati kalakai murag tina tangkal anu garing, kajaba Allah anu muragkeun. Teu pati-pati cai hujan sakecelak ti hujan ti langit bijil ka urang turun kajaba Allah anu nurunkeunana. Ieu teh pondasi ibu nu kieu teh. Dasar urang, agama urang, keimanan urang. Gitu. Lamun tos akidahna kuat, tauhidna bobog insyaallah. Rek hirup dina bidang naon ge Bu reug-reug. Lamun bicara masalah ilmu mah zaman ayeuna moal kurang. Komo seolah-olah Bu ilmu zaman ayeuna mah murah, hampir teu aya hargaan. Non margina saking ku gampil rek neangan pengetahuan naon. Ayeuna aya teknologi anu nyaketkeun. Hayang apal hadis naon, hayang dalil naon, hayang ayat Quran naon. Gitu. Gitu. Ya kan teu naroskeun we ka Syekh Google gitu. Gitu. Matak tinggal ilmu teh jadi murah, benten sareng kapungkur. Kapungkur mah perjuangan teh ada nu namina nyar ilmu teh. Gitu, ngajugjug. Ngajugjug ka hiji lembur. Mentas naon? Hujan angin dordar gelap. Gitu. 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 Kan gitu, Bu. Gitu. Mapai jalan satu apa kan gitu. Ngajugjug ka hiji lembur. Teu karasa capena. Sabab aya anu diteang, nu dituju ke ilmu teh. Sanajan naon hujan angin dordar gelap. Jadi kalangan lakukan. Taya tempat keur ngiuhan gitu. Sanajan awak rancucu. Teu paduli kajen teuing gitu. Baheula lintas negara can aya teknologi transportasi matak pantesnya Nabi nyebatkeun man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sajalma anu nyuksur kana jalan ilmu sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah teu bakal naon ngagampangkeun kana jalan ka surga. Gitu kapungkur. Jadi hoyong milare ilmu teh ngajugjug. Ilmu teh henteu dianteran Bu baheula mah. Kudu ngajugjug, ayeuna mah dianteran. Gitu. Dianteran. Tiasa bari ngadapang, tiasa bari gogoleran, tiasa bari ngopi, bari nonton sinetron. Tungtung nama fokus kana sinetrona begitu. Maksudna bagaimana? Gitu Pak. Ayo nama. Gitu. Tak pantes kapungkur penghargaan di Kangjeng Nabi sapertoskeun kitu.
Atau kitu mah atuh orang nempuh cara baheula we atuh gitu. Gitu. Lain hartina orang kudu kitu deh. Urang kumaha maksudna teknologi anu aya ayeuna urang manfaatkeun. Daya tage nikmati Allah. Urang tiasa apal karena data-data lebih banyak tina internet, tina teknologi. Eta teh nikmati Allah, ngan pedah eta kanikmatan heuh sok sarengan ku syukur. Kumaha syukurna? Heuh sok. Pepeurikeun jiga ulama kapungkur mah susah gitu. Nya sok anu ayeuna sing aya sakitu geus dianderan maksudna kumaha? Sok baca gitu. Teu leuman tah kalam Allah teh kitu. Da urang teh hayang apal kana Allah teh cuma rios naon wae ka urang teh pan beureung kedah kurang diguar gitu, kedah kurang dibaca. Itu ayat Al-Qur'an teh. Itu kedah diguar. Teknologi eta. Jadi nu urang manfaatkeun wae lah gitu. Teknologi urang nu ayeuna aya teh. Jadi nu HP teh nya memang kedah di setting gitu. Di setting teh maksudna teh ulah ngan sakur aya Facebook wungkul gitu, jeung WhatsApp wungkul. Itu ieu mah ari tadarus ngadares kana Facebook meuni. Oh, mun status batur teh rajin dibacaan tuh. Ya minimal setengah jam we mah teh danageun we gitu HP teh status batur teh gitu. Jerona teh rupa-rupa. Aya nu kukulutus, aya nu nembong-nembong dahareun. Aduh. Gitu. Gitu. Aya anu keur nembong-nembong tempat pangulinan. Aya anu sagala rupa lah gitu. Gitu. Padahal cobi taros ke urang, sanajan urang teu apal kana informasi eta da jigeuna teu naon gitu. 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 Nya gitu. Gitu. Tapi karena Al-Qur'an padahal ayeuna tos gampil aya di nu HP gitu. Satengah jam teh asa 5 jam gitu. Gitunya. Oh berarti aya beung berat dina diri urang teh. Beung berat eta teh naon tah kedah kurang diparios gitu. Moal kapanggih ditaroskeun ka dokter mah. Moal ka pendak ditaroskeun ka mantri. Iwal ti ku diri urang sorangan ku napa kurang. Geuning urang teh eta loba keneh beung berat kana kahadean teh. Allah ngadawuhkeun keneh ya. Ieu dina raraga Allah ngadeklarasikeun ka urang yen Allah teh caket. Ulah putus harapan, Allah teh caket. Bisi teu percaya, ieu kami ngadawuhkeun anu tak ieu diantawisna. Tadi teh. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min Qur'an wala ta'maluna min amalin ila kunna alaikum syuhudan. Itu fiduna fi wa ma yazubu an rabbika an min misqali dzarrah fil ardh al ayah. Jeung teu kabuktian anjeun dina hiji kalakuan. Jeung anjeun henteu maca kana sahurup oge dina Al-Qur'an. Jeung anjeun henteu beramal kana hiji pagawean. Kajaba kami teh anu nyaksian ka aranjeun. Dina waktu anjeun nuntaskeun migawe kana eta padamelan. Jeung moal porot, moal luput ka Allah, ti Allah sagede siki sawi oge gitu. Perkara anu aya di langit jeung nu aya di bumi jeung perkara anu langkung leutik gitu. Jadi bizi zaroh teh atanapi siki sawi ieu teh gambaran ngeunaan urusan anu pangalitna zaman kapungkur da eta minangka nu pangcaketna gitu. Dari ayeuna mah aya istilah anu sanes gitu. Biasa aya nama naon nya atom gitu. Ya molekul bahasa sains ayeuna gitu. Aya partikel naon gitu nya gitu. Da kapungkur mah can aya teknologi anu kitu. Matak dicana ke bahasa nu pangcaketna we. Naon heuh siki sosin teh eta nu pangalitna teh gitu. Siki sosin, siki miskola zaroh teh gitu siki sosin gitu. Pan alit. Teu aya anu pernah luput di Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jarum murang kana jarami Allah terang. Gitu. Naon deui perkara leutik gitu. Kebul euteup
Karena pakaian orang dina pamoyan Allah apal. Gitu. Nah sababna Allah teh caket ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala teh wajar jeung pantes namun uninga kana sagala urusan urang. Allah ngadeklarasikeun oge sakitu jelasna wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Al-Baqarah. Jeung nalika hamba-hamba kami tumaros ka anjeun hai Muhammad ngeunaan kami maka bejakeun ku anjeun fa inni qarib kami teh caket maka pek gerang ngadua anjeun gitu kami bakal ngaijabah kana setiap jalma anu ngadoa jeung kudu iman atuh ka kami supaya aranjeun kabeh meunang gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala teh hiji catatanna teh langkung caket tibatan perkara anu pangcaketna dina kahirupan urang. Gitu. Jeung deui teu aya jalema atawa makhluk anu pangcaketna urang, naon anu pangcaketna ka urang anu apal kana sagala rupa urusan-urusan urang. Iwal ti Allah anu apal pisan kana urusan urang. Terus konsekuensina lantaran Allah teh maha caket maka wajar gitu lamun urang teu kudu ngaheulakeun Allah da Allah teh anu paling caket langkung caket di tatangga. Ngan pada kieu para ibu sadayana permasalahanna teh rek sacaket wae kumaha Allah Subhanahu wa taala ka urang. Ari ku urang teu disamperkeun mah deui heuh moal nepi gitu. Gitu. Caket-caket teh lamun dijugjug di kitu perkara anu caket naon wae urusanna mah kitu. Lamun ku urang henteu disampeurkeun, urang nepi moal. Sacaket-caketna Allah malahan dina surat nu sanes wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah teh langkung caket di setiap diri teh, ka setiap diri langkung caket tibatan caketna eta diri ka urat leher. Dibahasakeunna kitu saking ku caketna. Tapi perkara anu caket rek sakumaha caket lamun teu disampeurkeun moal nepi. Oh berarti aya perkara anu langkung urgen nu langkung kudu kurang diperhatoskeun. Muhun naon atuh dari masalah caketna Allah mah tama sebuah kepastian tong ditatanyakeun deui nu paling penting urang leumpangna nyaketkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Malihan upami urang jeli mah saestuna Allah teh salian Allah maha caket Allah ge ngaharepkeun jeung naon atunya nuduhkeun gitu malahan makana jalan-jalan supaya urang teh caket gitu. Cek bahasa urang nama naon? Heuh atuh sok geura deuketan kami teh gitu. Ngajedog wae gitu. Cicing wae gitu. Allah teh hayang gitu. Malahan Allah teh ngahiyap ngagero ka jalema anu keur jauh ka Allah ku Allah digero. Coba Allah Subhanahu wa taala ngadawuhkeun dina surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsarun." Bejakeun ku anjeun hai Nabi Allah Muhammad. Hei hamba-hamba kami nyaeta jalma-jalma anu keur kaleulewihi kana diri-dirina. Maksudna nyieun dosa. Jadi dosa teh dibahasakeun ku kecap kaleulewihan kana diri memang kitu. Dosa teh perkara anu bersifat leuwih tina kadar diri urang, tina kadar hak urang. Batasan-batasan urang sebagai hamba gitu. Urang dilewat keleuwihan teuing gitu. Sanajan jalma keur loba dosa, loba keur non pinuh bobolokot ku dosa, kumaha lataknatu mi rahmatillah, ulah putus asa tina rahmat Allah. Gitu. Naon sababna? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah teh maha ngahampurakan dosa sakabehna. Ti dieu urang paham teu aya dosa nu teu dihampura ku Allah gitu. Rek sakumaha lobana gitu.
Dina surat Luqman malihan bahasa Allah teh meuni sakitu indahna Bu. Gitu. Ilaman taba wa amana wa amila sholihan. Ulaika gitu. Yubadillahu sayiatihim hasanah. Gitu. Pokoknya mah jalma rek saloba kumaha wae dosana asalkeun daek tobat terus dituturkeun ku amal soleh sakamampuanana. Kumaha teu kagok ku Allah Subhanahu wa taala kumaha kagorenganna teh ageungna eta kagorengan ditukeurkeun jadi kahadean. Yubadilullahu sayiatihim hasanah, ditukeurkeun dosa-dosana teh ukuran badagna ditukeurkeun jadi kahadean. Tuh. Pokoknya mah lamun urang bicara masalah rahmat Allah sagala ge murah perkara anu ageung ceuk urang teh gitu. Gitu. Makanya kadang-kadang pan urang napakurannya karena ayat-ayat, karena riwayat-riwayat. Seueur anu netelakeun amal nu teu sapira saking ku dilaksanakeunna teh gampil gitu. Tapi ngalantarankeun asup ka surga. Dina riwayat kisah Bani Israil teh geuningan seorang perempuan pelacur, itu populer pokoknya geuningannya gitu. Seorang istri disebutkeun teh PSK gitu. Lain PKS-nya. PSK gitu. Terus ngalewat ka sumur, dirinya teh aya sakadang anjing nuker lel-lelan kahausan hayangeun minum. Gitu. Disampeurkeun ku manehanana, terus naon ku sapatu acan pan dibuka. Atuh nimba cai ku sapatu nya sakumaha bebenanganana tuh. Ya langsungkeun dijadikeun timba eta sapatuna teh. Leung mun sapatuna bersih pan meureun teh. Kotor gitu. Bari sapatuna ge urut sapatu PSKD-nya gitu. Gitu. Dia ieukeun diagokeun kana anjing teh beurnya. Nepikeun ka kumaha nyobakeun ieu awewe teh ti Bani Israil teh. Ieu teh ahli surga. Lamun urang geus disandingkeun kana rahmat Allah, udah sakajana ge murah lah gitu. Urusanna naon oge gitu. Ada Allah nu gaduh sagala rupina. Panyawat datangna ti Allah, obatna datang ti Allah, anu diujina awak urang meunang nyieun Allah, pirah urang teu percaya ka Allah. Negara ieu teh dijieun ku Allah, dieusian ku makhluk ciptaan Allah. Masalah anu datang ka negara ieu teh Allah. Solusina aya di Allah, tinggal purung we gitu, balik ka Allah. Gitu. Zaman ayeuna Bu, loba naon urusan-urusan anu nungkulkeun manusia tina tapakur ka Allah teh. Jadi enak banget manusia teh kahalangan tina nyang hareup ka Allah teh. Ieu heula mengkol heula nyang hareupan TV. Mengkol heula nyang hareupan HP. Mengkol heula nyang hareupan naon Bang Emok segala rupa. Aduh segala rupa. Iya memang ujian manusia akhir zaman sapertoskeun kitu. Tapi sing percaya di balik rumitna ieu urusan urang sebagai makhluk akhir zaman, tetep Bu hak urang meunang kamuliaan teu eleh sedang manusia-manusia kapungkur. Sanajan urang ayeuna teu pendak sareng Nabi, tempatna urang naroskeun gitu, para sahabat kapungkur. Tapi tetep Nabi nyimpen kana kasono ka manusia makhluk akhir zaman umatna gitu. Kan Nabi dina riwayat Nabi pan sering sasauran ka para sahabat. Gitu. Kami teh sono kakasih abdi. Para sahabat naros, ya Rasulullah saha atuh kakasih Gusti Rasul teh. Keluarga Gusti anu sok sasarengan sareng Gusti Rasul. Ah sanes eta. Aranjeunna ge memang kakasih abdi nu marulia tapi sanes eta nu pami dimaksudna. Nah para sahabatna anu berang anu siang wengi ngabantos kana perjuangan Rasul sok sasarengan sareng Rasul. Sanes kami, sanes eta maksud kami. Aranjeunna memang jalmi anu mulia, eta kakasih kami. Gitu. Saha atuh ya Rasulullah? Kakasih kami, anu duku kami di pikasono teh nyaeta jalmi akhir zaman. Anu sanajan geus teu pendak sareng kami, tapi tetep nyekel pageuh. Karena sunah kami, karena pituduh ti kami. Tadi tengah kahirupan urang nu seueur pisan ieu. Ngaran cabang kehidupan orang ini nama itu seueur pisan. Matak pantes gitu. Perjuangan orang teh teu eleh sareng perjuangan manusia umat muslim zaman kapungkur.
Gogodana teh naon eta? Jihadul akbarna ayeuna teh ageng, jihadun nafsina ageng ayeuna mah langkung ageng. Gitu. Langkung ageng jihadun nafsina teh nanti. Seueur pangbibitan nafsu teh. Diaya-ayakeun ayeuna. Seueur pisan. Gitu. Matak untung pisan jalma lamun segera balik deui ka Allah Subhanahu wa taala. Sanajan keur di dunia, masana naon heula taubat, kembali mastikeun diri urang aya dina jalan Allah. Jadi rek sakumaha we deukeut, ari urangna teu leumpang mah nya anggar keneh wae gitu. Gitu. Urang naon nya ieu tuh misalkan dina kaayaan urang lapar, aya tuangeun dinu kulkas, dina meja. Orang lapar, itu disampurkeun pada mal wareg-wareg ieu nya. Mal wareg-wareg. Gitu. Tinggal ngalengkahkeun urang. Da mung aya dua jalan mah. Jalan togut, jalan Allah dina kahirupan urang. Teu aya jalan tengah-tengah dah gitu. Lamun teu jalan Allah, jalan setan, jalan togut. Lamun teu jalan togut, jalan Allah. Sanajan naon urusanana. Sanajan naon we pagaweanana. Gitu. Sanajan awalna pada malan duniawi teh ya. Pada malan duniawi anu awalna dasarna teu aya ganjaran. Tapi tiasa disulap ku niat anu hade. Gitu. Jadi ku niat anu hade teh di antawisna tiasa berubah. Amalan anu tadina amalan dunia anu dasarna teu aya ganjaran tapi niatna hade, maka bakal jadi amal anu nilaina ibadah. Aya we di jalan Allah tah gitu. Kulem beberes usaha ikhtiar neangan penghidupan gitu. Gitu. Eta teh ibadah lamun diniatan kalayan niat anu sae. Cantelkeun ka Allah. Cuman cirina teh kumaha? Aya peluang-peluang di dinya keur ngalakukeun kamaksiatan, tutupan buru-buru. Dan unamina kesempatan keur nyieun dosa teh teu eleh Bu tina kesempatan nyieun kataatan. Jalma dina kahirupan anu mana wae di bidang anu mana wae selalu boga lolongkrang keur nyieun dosa. Tukang dagang ku profesina eta seueur peluang jeung lolongkrang keur nyieun dosa, nyieun kadoliman. Gitu. Seorang guru pengajar di sekolah gitu. Dina profesina anu eta boga lolongkrang keur nyieun kadoliman. Nya kitu deui keur kataatan oge. Tinggal lolongkrang keur kadolimanana tong didatangan, tutup pantona sarapat-rapatna. Bukakeun panto-panto kataatan di dinya. Bahkan profesi ulama, ustad we gitulah gitu. Selalu boga lolongkrang keur nyieun kadoliman teh hijrona teh gitu. Aya wae teh gitu. Ya minimal atuh minimal gitu. Dosa masalah batin mah teh. Masalah ujub masalah riya mah ieu teh sang hareupan tiap waktu atuh teh Bu. Bahasa kudu direka-reka pan teh gitu Bu. Gitu. Kudu direka-reka, penampilan kudu dihade-hade gitu. Sanu apa jerona mah kan gitu. Mun diucapkeun teh jauh pisan jeung kanyataan dina dirina mah teh gitu. Allah Subhanahu wa taala ngharepkeun. Hayu ka dieu balik. Poe Minggu teh geus utang ulin wae atuh. Sakali-kali mah hiburanana dina pangajian ya gitu. Alhamdulillah itunya urang teh. Mata kieu teh waktu teh naon nangtoskeun jadwal dina dinten Mingguan teh sae. Gitu. Jadi lamun aya nu naroskeun ke mah bade ka mana Ibu? Tos ieu naon? Tos disaragam ngajingjing tas nyandak Al-Qur'an bade tamasya gitu. Tamasya ka mana? Ka pengawasan gitu. Gitu. Bade jalan-jalan gitu. Jalan-jalan ka mana? Bade jalan-jalan di jalan Allah gitu. Gitu. Kemana jalan Pajongnya? Nah gitu. Larasnya gitu. Alhamdulillah. Matak mah hidayah teh geuningan.
Mangga Ibu. Urang napakuran deui kumaha cara Allah ngatur kahirupan urang supaya urang teh caket gitu ke Allah. Di antawisna Allah ngajarkeun dikir dina setiap waktu padamalan urang, naon-naon urang teh aya dikirna teh. Aya nu dina Al-Qur'an, aya nu dina hadis nu diriwayatkeun ku Kangjeng Nabi. Contoh lah nu paling caket ya punya eta lah masa ngeunaan doanya, doa bade kulem. Teu nu hadis teh, bade kulem santosna kulem. Cobi kulem teh, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Eta teu pira rek sare, kudu atas nama Allah teh Bu. Bismika kalayan jenengan Gusti. Ahya abdi hirup wa amut jeung abdi maot. Teh kulem tah. Tadina doa ieu urang dapat pelajaran Bu. Naon eta kulem teh ku Kangjeng Nabi hakikatna ku Allah dibahasakeun maot teh Bu. Gitu. Oh berarti nu namina kulem teh nabet kudu atas nama Allah sagala. Urusan gede itu Bu. Urusan ageng itu Bu. Jadi keur urang nu namina kulem teh lain sebatas ngarehatkeun awak tina aktivitas sapopo we. Lain sebatas naon ngarah kana energi keur poe isu. Keur urang nu namina kulem teh adalah nutup episode kataatan urang dina poe tadi. Sapoe eta. Sapoe tadi urang teh dosa sakumaha, kataatan sakumaha, ayat Allah nu dipikiran nu dibaca sakumaha. Tah waktu penting urang teh muhasabah gitu. Muhasabah barengan tuturkeun ku tobat, dzikir ka Allah Subhanahu wa taala. Terus kulem urang teh rek nutup episode eta gitu. Ya Allah, nyanggakeun urusan abdi dina dinten tadi anu saena jadi ibadah mugia ditampi ku Gusti. Atuh anu awonna mudah-mudahan Gusti ngapunten kana dosa-dosa abdi khususna dina dinten tadi. Dinten enjing kangge abdi adalah misteri. Teu acan aya jaminan abdi tiasa hirup dina dinten enjing. Teu acan aya jaminan hidayah masih keneh aya dina diri abdi sanajan enjing abdi masih keneh aya umur oge. Itu panto-panto kamaksiatan masih keneh terus terbuka dina kahirupan abdi. Gitu. Nyangakeun mata pantas bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalayan nami Gusti anu Maha Agung. Mudah-mudahan ieu urusan padamalan abdi kulem teh jadi perkara anu agung. Atak tong pamang gitu. Ya sanajan masih kana bolang betong gitu nya pastikeun gitu. Urang kulem teh dina kaayaan suci. Ieu teh perkara anu enteng sabab teu modalan teh apaan gitu. Tapi ieu meni ngalaksanakeun teh meni. Padahal urang teh tiap bade kulem teh sering pisan pan ka zaman heula teh nya urang teh kahampangan teh mah naon teh mah gitu. Padahal mah tos kagok baseuh nya bunya. Sakali yang amdas gitu. Emang baseuhnya udah namanya gitu. Gitu. Ari wajib sih henteu. Ngan cobi bentenkeun. Cobilah sa wengi 2 wengi 3 wengi jeung saterusna syukur-syukur mah gitu nya gitu. Bandingkeun kulem. Bandingkeun kulem lamun diawali ku doa-doa dikir-dikir jeung naon jeung kaayaan suci gitu. Bandingkeun sareng dina kulem dugsek saayana. Lamun diawali ku zikir, ku adab tata krama gitu nya, insyaallah moal anu araraneh teh kulem teh gitu. Dina ngimpi ge mun moal ngimpi anu araraneh gitu. Ya mah kadang ngimpi teh pan sok araraneh. Aya ngimpi dioda ku urai hideung geuningan gitu. Aya ngimpi tebih naon jatuh tina gedung nu luhur gitu. Aya ngimpi ti teuleum, aya ngimpi di pacilingan. Seueur lah gitunya. Gitu. Intina lamun urang tos dibarengan diawali ku kaayaan suci bari diawali heula ku dzikir rek model kumaha wae oge impenan geus aya jaminan. Naon jaminanna? Heuh. Ibadah eta kulem urang teh kitu insyaallah. Gitu Bu. Buat tah tina nu karari itu sabenerna aya ganjaran keur urang. Buat dina ganjaran salat mah heueuh da meureunna. Buat tinu karari itu tah ganjaran urang teh buat salat urang mah saukur ngagugurkeun kana kawajiban gitu.
Nah matak eta pentingna kesadaran nyaon nyaekeun kana niat ngamodifikasi amal urang dina setiap urusan teh gitu. Malihan dina ayat sanes Allah dina surat Az-Zumar Allah nguningakeun ieu Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Malihan langsung ku Allah disebatkeun dina Al-Qur'an kulam teh maot eta teh. Allah ngadaukeun ari Allah teh nyaeta dat anu ngamaotan jiwa. Hina mautiha nalika mautna eta jiwa. Walati lam tamut jeung ngamawatan nalika eta jiwa teh can maot maksudna kumaha heueuh kulem. Jadi Allah teh ngamawatan manusia teh pas datang ajalna jeung ngamawatan manusia keur aya keneh ajal. Naon ngamawatan manusia keur aya keneh ajal? Kulem. Kulem teh. Bedana kumaha? Ari anu kulem mah ku Allah dicabut diuihkeun deui. Ari anu maot lantaran ajal mah ku Allah dicabut teu diuihkeun deui. Gitu. Para ulama we ngabentenkeun istilahna ruhna. Ari keur jalmi anu kulem mah disebatna teh ruhna teh ruh yakduh cenah kitu. Ieu istilah para ulama. Upami jalmi anu ngantunkeun maot mah ruhna teh nu dicabut ruhul hayat. Ruhul hayat. Intina bade kulem bade maot utamina kulem lah gitu. Sing hati-hati kana maot eta kana kulem teh. Ti ayeuna lah gitu. Urang niatan ulah nyapelekeun kana bab kulem teh Bu gitu. Lain keur urang sadayana kulem lain sebatas rehat gitu tina aktivitas tina kacapeuna poe tadi. Tapi ibadah Allah Subhanahu bahan tapakuraneun lah gitu. Minta Allah nyebatkeun kitu teh. Sabab eta episode harian urang. Komo sakumaha kabari dina hadis Kangjeng Nabi Bu. Kemis. Khususna Kemis teh Bu. Kan Kemis teh setoran amal urang mingguan teh. Matak nyang hareupan Kemis ka Jumat teh Bu teh. Tafakur gitu. Ya Allah saminggon ieu amal abdi catatan abdi. Dina riwayat anu sanes mah ieu dinten Senin pan. Senin Kemis. Matak Nabi nganjurkeun puasa dina dinten Senin Kemis teh gitu. Eta. Nah, setiap minggon gitu, nyorang kana Kemis teh Bu, magrib Kemis gitu teh. Sok sing terbersit di nu manah teh ya Allah, ayeuna teh ieu. Buku catatan mingguan amal abdi. Anjing teh Jumaah gitu. Ieu pan nu dianti-anti teh jadwal sinetron. Gitu. Allah ajarkeun tos kulem gugah kulem sami eta teh. Kumaha geuning ngapurana teh. Alhamdulillahilladzi ahyana tuh. Ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah segala puji pikeun Allah alladzi anu ahya anu tos ngahirupkeun ka abdi ahyana. Tos ngahirupkeun ka abdi sadayana. Ba'da ma amatana sabada Gusti ngamawatan ka abdi tuh. Ba'da ma amatana sagala puji keur Allah anu parantos ngahirupkeun ka abdi sabada abdi dimaotan. Iraha maotna teh heunem bae gitu. Kulem teh maot. Wa ilaihin nusyur jeung ka Gusti Allah abdi sadayana bakal kembali bangkit. Nusur-nusur kitu teh identik kana ieu Bu naon dikir dina pagi. Dina ieu pan dina alma surat urang teh aya doa wa ilaikal masir wa ilaikan nusyur. Nusyur enjing-enjing diaosna. Masir santan. Dina ieu teh aya nu lepat ngatik. Tapi ternyata ku abdi ditinggal teu dina buku ieu wungkul. 4 cetakan ku abdi ditinggal doa eta teh memang ieu patuker. Oh berarti tadina beunang salah kopi gitu. Kopi paste dicetak dina ukuran anu berbeda. Gitu. Jadi nu anjing-anjing mah nusyur, santen masir. Ayu nusyur mah bangkit gitu, beraktivitas gitu. Ayu masir kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
Eta doa-doa gitu. Eta nya kurang ditapak kurang gitu, kapungkur urang diajarkeun doa-doa setiap aktivitas. Eta teh dina raraga naon? Heueuh, Allah teh caket. Urang teh kudu pamit dek naon teh gitu ka Allah. Bukeun ka bade ngeunteung gitu ya pan. Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Doa bade ngeunteung teu piranya bade ngeunteung gitu. Ya Allah, sakumaha Gusti parantos nyahekeun kana rupa abdi gitu. Maka ya Allah, saekeun akhlak abdi gitu. Doana teh gitu. Tak kitu, Bu. Caket sareng Allah teh kedah kurang dibuktoskeun gitu. Kudu kitu. Gitu. Sabab sagala anu ku urang bade disanghareupan heuh datangna ti Allah. Tadi teh apa? Setiap nu kadua aya dua jalma gitu. Allah nu katiluna. Nu katiluan jalma siri harewos, Allah nu kaopatna. Eta. Ahapuana we teh mantak pantes gitu. Dina bab akhlak teh geuningan disebutkeun jadi puncakna akhlak teh eta pan ihsan teh muraqabah muqarabah. Oh berarti orang paham berarti cara nya keur urang ya. Cara keur urang sadayana gitu. Supaya orang caket ka Allah Subhanahu wa taala teh eta tah tapakuran nu namina setiap zikir. Pokona keur umat Islam nu setiap naon aya doana eta nu mengabedakeun umat Islam sareng umat nu sanesna teh gitu. Naik kendaraan langsung dina Al-Qur'an nya. Bismillahi majreha wa mursaha. Upama ibu ngaos kana ayat eta tulisanna pan majroha dibacana majreha. Ieu teh disebutna teh imalah. Imalah. Jadi aya nu kieu mah engke disebutna teh ilmu rasam. Ilmu rasam teh ilmu penulisan riwayat Al-Qur'an secara tulisan. Memang teu dituna kitu, Kangjeng Nabi kitu ngucapkeunana. Gitu. Rasam Usmani. Dibacana majreha. Pan teu aya gitu dina Al-Qur'an dina bahasa Arab. Gitu. Kajaba engke dina qiraat nu sanes. Aya waduha waduhe. Kan urang ulang ngajakeun itu apal ilmu nama. Gagayaan gitu. Waduhe. Udah saja. Nah, jelas aya sanadna, aya riwayatna gitu. Gitu ulah ieu. Karena teh dikembangkeun ku manehna teh dina setiap surat dieekeun gitu. Gitu. Wasyamsi waduhehe. Kamari ida salahe. Ah eta mah sasar gitu mah gitu. Iya. Gitu. Eta mah perkawis nu kitu mah eta mah naon dialek anu kesukuan anu memang teu tiasa leungit. Nya, nya. Nya gitu. Nya kan bismillahirrahmanirrahim jadi nirokim kan. Nirokim. Al-Fatihah Al-Fatihah gitu. Tak perkara anu kitu mah catungtung memang berusaha keur nyaekeun mah nalika kitu deui teu masalah. Da moal persis sami pisan jelasna mah kitu lamun numawi umat Islam nu di luar Arab kedah belajar makharijul huruf teh eta. Ya. Anu kadua urang diajar tapakur kana ayat Allah. Ayat Allah teh naon? Nu khususna we heula nyaeta ayat eta nu tertulis Al-Qur'an gitu. Jadinya intina urang rek apal kumaha kana naon maksud Allah ka urang lamun urang teu diajar neuleuman kana kalam Allah gitu. Kan kitu logikana teh urang sederhanana. Lamun urang hayang wauh jeung batur gitu. Heuh nyambeurna urang teh kudu apal ngomong naon wae sih gitu. Jeung pastina pan gitu. Jalma anu urang wauh teh berarti eta jalma teh pernah ngobrol pan jeung urang gitu. Dari sebatas beja mah gitu. Heuh dah tuh. Gitu. Iya gitu. Intina urang hayang apal Allah teh boga maksud naon ka urang teh heuh urang ku ayat-ayat Allah, napakuran ayat-ayat Allah.
Tah geus kitu mah geus teu perlu dibahasakeun deui, deukeut we jeung Allah kitu mah. Gitu. Nya minimal deukeut teh deukeut kana kalamna gitu. Deukeut kana kitab Allahna. Dan kagel bakal ari sering dibaca mah dibolak-balik di tengah-tengah. Mata urang teh mengharapkan hiji kondisi di mana jalmi teh akrab gitunya kana Al-Qur'an sapertikeun akrabna jalma kana maca Quran gitu. Zaman kapungkur bahkan ayeuna ge sebuah kebiasaan di kalangan masyarakat tertentu. Pagi-pagi dina kursi goyang dina teras gitunya gitu. Maca Quran di anteureun Quran gitunya penuh sapeda teh geuningan alungkeun gitu. Aya nu berlanggana gitu. Saminggu teh dikumpulkeun Quran teh pinuh gitu. Padahal kurang jaiban ayeuna tinggal digentos atawa ditambahan. Tambihkeun daftar bacaan urang teh ku Al-Qur'an. Urang teh meuni sakitu enteng pisan maca Quran teh tuh. Dipopoy dibolak-balik coba kana Al-Qur'an gitu teh. Gitu nya. Tengetan setiap per ayat gitu dauhan Allah. Ya minimal lah sing aya naonnya kaemutan gitu Bu nu namina ayat-ayat nu biasa kurang diantos keur salat mah bae eta mah urang kada rada maksakeun we napa Quran. Naon faedahna nya mudah-mudahan tiasa nambihan gitu karena tafakur urang keur salat. Nya kulhu falak binas ulang dubro binas gitu. Ta ayat-ayat anu sering ku urang kaos mah teh. Nya urang kedah bacalah gitu Bu, nya minimal tarjamahna gitu. Tafsir terjemahna oge mangga gitu. Gitu. Sabab memang Bu henteu cukup memang sih memang henteu cukup ku maos terjemahna salasna mah gitu nya. Sabab aya nu disebat ilmu tafsir itu memang keindahan dauh Allah teh kitu. Setiap sahurup sakecapna teh wah itu seueur pisan teu leumanan. Kenapa aya keterkaitan setiap ayat surat ieu kahiji kadua katilu teh aya kaitanana. Anas di heula terakhir gitunya di pihulan heula ku Robil Falak perbandingan gitu. Ieu Al-Falak jeung Anas teh naon gitu. Ieu ayat teh duanana teh pan dilungsurkeunna teh sasarengan ieu. Gitu. Jadinya bang ke bakal kapendak ieu nanti. Indahna dauhan Allah kalam Allah ngelehkeun kalam-kalam nu sanesna. Metak tadi teh ya manfaatkeun teknologi anu aya. Ulah urang teh kupur ku teknologi teh. Gitu. Nu nyieun teknologi gitu. Media sosial ulah fokus ka nu nyieun anu urang barat teh geuningan urang Amerika teh sate. Nu nyieun Facebook teh. Nu nyieun Facebook teh Allah gitu. Anu nyieun WhatsApp, anu nyieun Instagram. Gaya aya nama ibu-ibu ge marake Instagram gitu. Instagram wah nama. Nyeun Insta story aduh. Naon nu dipotona coet jerona teh aya rujak. Aduh. Aduh, Bu. Kadang besok nyamut gitu. Ieu teh maksudna teh naon. Anggaret nu dipoto teh ngan dahareun jeung dahareun gitu. Merek moal gitu. Gitu, aduh. Samarukna dapan eta tepan pake kuota gitu. Loba. Gitu. Bisi aya patarosan gitu nya. Ari baheula kuota dipake naon wae keur di dunya gitu. Bila aya gitu. Mungkin gitu, nya mungkin wae sabab kuota pan kanikmatan. Dina eta kasur semalatus aluna yauma idin anin naim. Maka anjeun bakal ditanya dina poe eta teh tina setiap kanikmatan. Pan gaduh kuota teh kanikmatan eta teh. Nikmat gaduh kuota teh. Malahan kuota mah kan kadang-kadang mengelehkeun beas eta gitu. Ngelehkeun rencang sangu. Kajian teuing rencang sangu marek jeung uya we heula gitu. Eueuh kuota mah da girig heula gitu. Gitu. Nya sok. Ya jeung mangsa lieu depan meseran wae kuota. Tungtungna kumaha kagok urang masang internet we di bumi gitu banget. Gitu. Sabadosan gitu. Jadi setiap kanikmatan naon bae ge rupana gitu. Nu ceuk pikir mah heuh sapiraku gitu. Anu akibat tina ayana teknologi tetep satungtung eta kanikmatan Allah aya lolongkrang keur ditanyakeun ku Allah. Sumalatus aluna yaumaidin anina. Gitu. Setiap udara gitu nu ku urang direnghap setiap hiji sakali ngarenghapna aya patarosana.
Gitu. Itu capean gitu malaikat eta nanya nu kitu, naon jeung nanyakeun capean. Malaikat mah makhluk anu bersih, dibebaskeun tina cape, tina lungse, tina cangkeul, tina kram, tina nyeri suku, moal aya malaikat gitu. Sabab Ruhul Kudus teh makhluk anu disucikeun ku Allah. Mun urang mah utak eutik kan gitu. Cangkeul, nyeri suku, deuh gitu. Ngaos ge setengah jam geus elek kesakengan urang gitu. Kram cenah gitu, paribasa pan gitu. Bieur cenah janghar gitu. Aduh gitu. Urang teh gitu. Anu katilu Bu, nyata urang napakuran akhirat. Urang ngadeukeut diri ka Allah teh napakuran akhirat. Naon sababna? Nya jelas. Sabab urang aya lolongkrang tepang sareng Allah teh lain di dunia, di akhirat. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Engke bakal aya kaayaan jalma anu tepang sareng Allah dina kaayaan wajah jalma teh berseri-seri. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Dina eta dinten jalmi-jalmi teh berseri-seri wajahna teh. Ila rabbiha nadhirah. Ka pangeranna ninggal ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana kejadianna eta? Di akhirat. Lamun urang leuwih sering berpikir tentang akhirat, sabenerna urang teh keur nyakeutkeun diri ka Allah. Gitu. Keur nyakeutkeun diri ka Allah. Jadi malahan kuduna urang teh. Sanajan hirup urang ayeuna keur di dunia, nu katinggal ku urang adalah dunia ieu. Nu katincak ku urang adalah dunia ieu. Anu ku urang kacepeng, nu ku urang dituang adalah urusan dunia. Tapi tetap batin mah kudu leuwih caket ka akhirat urang teh. Itu naon sababna? Da eta lembur nu saenyana. Lembur anu saenya-nyana, anu pangsaena. Dina surat nu sok urang diaos geuningan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat langkung hade keur anjeun. Allah ngadawukeun kieu, wadrib lahum masalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fahtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-Kahfi ayat 45. Jeung damel-keun ku anjeun ngeunaan Muhammad gitu nya ka jalma-jalma ngeunaan perumpamaan dunia ieu. Nyata sapertikeun cai anu diturunkeun ku Allah ti langit, terus pahtalat wabih nabatul ar eta cai teh campur jeung taneuh jeung binih-binih, terus jararadi gitu. Terus selamat laun ternyata teu lila ti dinya aya usumna gararing deui cenah gitu. Terus gararing kitu teh kumaha? Katebak we ku angin halaliber teu guna tentangna teh gitu. Jeung Allah teh anu kana setiap perkara teh anu maha uninga anu maha kawasa. Teh gambaran dunia kitu kok. Partikeun hujan turun ka bumi ieu. Gitu. Terus ngajadikeun kana tumbuh-tumbuhan gitu. Engke teh moal lila gitu. Jaradi aya buahan gitu. Di alam beureun buahna, tangkalna aya nu diantepkeun garing. Aya anu di cacag di ala di naon geuningan. Halah kumaha gitu. Semat kitu dunia teh gitu. Ayeuna urang teh hidup di dunia, pepelakan gitu, mangrupa amal gitu. Engke buahna kurang di ala naon amal soleh, duniana kumaha? Antepkeun cenah buruk, duniana mah gitu. Gitu. Da moal balik deui gitu terus maot. Teu aya caritana jalma gagal maot gitu. Di akhirat balik deui ka dieu ka dunia. Gitu. Gitu. Cenah eta nu mati suri kumaha? Mati suri mah teh mah kulem gitu. Ngan kulemna teh langkung dalam gitu. Pikiran gitu. Pikiran. Nya. Gitu. Sabab benawan. Nu pikiranana masih jadi nu namina batas hidup jeung mati teh sanes detak jantung gitu. Kadang-kadang jalma detak jantungna tos leungit tapi masih keneh hirup. Tapi pikiranana ngan secara ieu mah secara fisik nya umumna nu ditetepkeun kan detak jantung. Lamun detak jantung tos eureun eta teh maot gitu. Tapi aya
naon mangsana jalma teh detak jantung tos eureun tapi sarafna pikiranna masih keneh aya tah eta bentuk kitu ngandukan naon namina gitu gambaranna. Mati suri teh gitu. Kan aya Ustaz ya sabaraha geuntong yang koma Nuhun. tah dianggap we tos ieu nya tos ngantunkeun. Nuhun. Jadi pas pada diibakan tos persiapan janten oyan Oh gitu iya. nya kami deui tidinya teh aya 10 bintang deui. Ya, gitu. Ya. Berarti eta mah paling aya jasadna mah duka aya keneh penting ya rohna mah duka kabana begitu teh kumaha itu. Nya rohna berarti aya keneh pikiranna. Nya nya pedah memang nu namina dohir sareng batin, fisik sareng eta teh rohani teh kan selalu berdampingan, sirih lengkap. Lamun ayeuna ieuna naon jantungna tos berhenti, heuda angkena teh heeh. Ini kan saling mendukung, saling berdampingan, saling melengkapi duana. Cuman sanes perkara anu aneh gitu dina konsep agama urang lamun aya jalma jantungna tos berhenti tapi ternyata teu can maot hirup deui ujek-ujekan deui misalkan. Syukur-syukur hirup. Nah kadang-kadang mah urang sok aya harapan kitu nya ngabayangkeun gitu. Nalika ditinggalkeun ku jalmi anu kurang dipika cinta, sekarang sok ngalamun ya Allah mun hirup deui gitu. Gitu. Sok aya gitu nya. Gitu. Para ibu sadayana parantos tabu 10 da geuningan urang cekapeun sakieu wae. Etang-etang urang refleksi, urang tafakur kana diri urang mudah-mudahan. Seureun sabeuneureun urang aya di jalan Allah, mudah-mudahan amal ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Mangga urang tutup kalayan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ij'alil mauta rahatana min kulli syarr. Ya Allah luluskeun urusan dunia abdi, sabab dunia abdi teh tempat keur abdi ibadah. Wa aslih lana akhiratana luluskeun urusan akhirat abdi. Sabab akhirat teh janten tempat pangbalikan abdi pangoihan. Wasihlana dinana jeung luruskeun urusan agama abdi. Sabab eta teh urusan anu pokok kasalamatan abdi. Ya Allah jadikeun hirup abdi tempat sareng waktos pikeun tambah-tambah kasaean. Sareng jadikeun maot abdi teh kasempetan keur nungtungan kana sagala rupi kaawonan abdi. Rabbana la tada' lana dzanban illa ghafaratah. Ya Allah, mugi Gusti henteu nakdirkeun abdi jadi jalmi nu ngalaman dosa, kajabi Gusti ngahapunten kana dosa abdi. Wala hamman illa farajtah. Sareng mugi Gusti henteu nitipkeun kana kabingung ka abdi, kajabi Gusti maparin kana jalan kaluar. Wala hajatan wa hiyala karido jeung teu pati-pati. Gusti nyumponan kana pangabutuh abdi, kajabi Gusti ngaridoan kana pangabutuh abdi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bisri asrul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.